Ngaran kuring ramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon panna kuring garana ramal. Kuring ge moal protes peda ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring ge moal protes sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuan mah heula jeung papalimpang tina beneran. Kuring ge moal protes peda batur sok nyambut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jeung kuring teh batur wae sok nyarbut otak miring atawa kurang sandan ka kuring. Padahal kuring teh ajeg teu miring teuing. Padahal ceuk kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh pamimpin nu sok malingan duit nagara. Anu gelo mah tuh pamimpin nu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Anu gelo mah tuh pamimpin nu norek tarang ngadenge rakyatna anu ngajari teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin nu ngahajam lumpeun tina kaayaan rakyatna tina sagala kasusahan. Nu gelo mah tuh pamimpin nu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin nu lakuna lain turutankeun. Teu gampang jadi pamimpin teh. Gede tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Teu sagala wayah jadi pamimpin mah. Jeung teu kabeh bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Anu matak kuring mah sok ngabarakata lamun aya nu teterejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras karana lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Ieu sing sadar ari hirup geus pada-pada boga hancegan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang nu dipingpinna. Apaan salat ge aya imam, aya oge makmumna. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah apaan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Ku sabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending siga kuring teu kaueur ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang tumanina lepas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring.